Sampurasun wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-28. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitu nya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-28. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung pes. Para wargi sadayana, aya hiji hal anu jadi tanda tanya. Naha kunaon lambang pangagung Sunda Makalangan kagegelanana bet ku kalung permata giok, sedangkeun ari batu giok mah asalna ti Tiongkok. Padahal pantes nama lambang pangajeng Sunda Makalangan teh barang anu asalna ti Tatar Sunda, seperti batu Mirah Dalima, batu Kalimaya, batu Jamrud, batu Tatapakan jeung liana deui. Wiwitanana kieu awal mulana mah kieu. Sabenerna anu ngadirikeun atawa anu ngadegeun acara Sunda Makalangan teh nyatana Prabu Siliwangi Nyalira. Saacan ngadegeun panggung Sunda Makalangan ngaran Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi cukup kawentar ka mancanegara, kasohor dina sagala widang. Nu jelas kasohor ku kasaktianana, kasohor ku kawijaksanaanana, kasohor oge dina sagala widang, boh widang tatanan nagara, tatanan rahayat, politik jeung sajabana. Dina hiji mangsa
datang saurang utusan ti nagri Tiongkok nuju ka Pajajaran. Maksudna mah datangna utusan ti Tiongkok teh rek ngajalin duduluran gawe bareng antara Pajajaran jeung Tiongkok. Beh ditu nama menta bantuan dumeh di Tiongkok aya saeutik masalah anu perlu bantuan Sri Baduga Maharaja. Singkatna carita, Prabu Siliwangi nyumponan kana pamentana utusan Tiongkok. Anjeuna mangkat ka Tiongkok diiring ku para satria kapercayaanana. Teu ngabutuhkeun waktu lila. Prabu Siliwangi bisa hasil mereskeun masalahna. Atuh Kaisar Tiongkok kacidang nuhunkeunana pisan. Malah nalika Sri Baduga memeh mulang, anjeuna dibere kagegelan mangrupa kalung permata giok salaku cindra mata lambang panghormat ti Kaisar Tiongkok pikeun Raja Pajajaran. Tah samulangna ti Tiongkok teu lila tidinya Sri Baduga Maharaja ngadegeun saembara anu disebutna Sunda Makalangan kalawan batu giok jadi lambang pangajena. Da anu aya dina emutan Sang Prabu ari bangsa urang mah boga sifat leuwih katarik ku barang ti batur barang ti luar. Tepati kataji tepati malire ku barang anu aya di urang. Babasana teh da barang anu di urang mah geus teu aneh, hayang neangan anu leuwih aneh. Wih deui kana cariosna. Atuh saenggeusna Raden Suryadinata maheutkeun yen Sunda Makalangan rek digelar. Kaputusan akhir saluyu jeung kasapukan. Sunda Makalangan bakal digelar dina poe isukna. Tempatna nyatana di Tegal Cadasari. Mangrupa tegalan nu aya di sisi gunung sarta jauh ka pamukiman warga. Biasa nama Sunda Makalangan teh digelarna sok di Tegal Caruban anu aya di ujung kulon. Ngan kulantaran pihak rengrengan alias pangampihna, pihak rengrengan ais pangampihna keur aya dina masalah. Jadi kapaksa pagelaran Sunda Makalangan teh dipindahkeun ka tempat anu deukeut ti Panyalu. Para wargi sadayana waktu terus lumaku. Teu karasa wanci geus kasilih. Caangna beurang kiwari lalaunan kaganti ku poekna peuting. Jangkrik reang di sarada silih patembalan. Di langit bulan caang sapasi dipapaes kuting kartipna baranangna bentang. Warga Pilemburan geus pada ngarampih. Teu poho pada ngahurungkeun heula cempor boh di jero imah sarta di luar. Aya oge sawareh warga Pilemburan anu masih keneh ku kulamprengan marawa obor. Sawareh aya nu ngaroris saluran cai. Aya oge anu bagilir jaga keamanan lembur di pos ronda. Ayeuna urang kocapkeun Andewi jeung Ki Doger kusabab kapeutingan di jalan nya kapaksa. Duanana kudu rareureuh heula. Reureuna di hiji leuweung anu geus deukeut ka Pilemburan. Kiwari Andewi jeung Ki Doger keur dariuk anteng si Deang hareupeun durukan pikeun ngepeskeun hawa tiris. Ki Doger katempo keur ngasur-ngasur suluh. Sedengkeun Andewi keur ngalimed ngahanca sangu timbal. Beres dahar gek Andewi diuk deui ngadaweung bari ngelapan pedangna. Sareng naon tuang teh dudungan jiga anu ponyonaker geuning.
Tanya Ki Doger muka obrolan. Nya sareng sangu atuh Ki. Mun tuang sangu piraku tuang kesi. Maksudna lalawuhna sareng naon? Biasa pada berem jeung sambal tarasi. Tuluy dicoel ku buncis ngora. Waduh, raos pisan jiga nama. Hanjakal Darso. Darso? Naon Darso teh Ki? Dahar sorangan. Hehehe. Har. Nah atuh tadi lain meuli dua. Pan kukula oge tadi di bahanan duit jang meuli sangu teh duaaneun. Ngadon meuli hiji tu da aki mah. Ari sugan teh teu kitu dunungan. Hanas dipulangan. Mun apal kitu marek dibelikeun we kana timbal sekalian. Kumaha ari Ki Doger? Matak dibere duit sakitu oge supaya mahi. Yang ngadon dipulangan. Andewi musiwal mikeun duit ka Ki Doger. Nyakeun bae lah. Geus peuting ayeuna mah puasa we heula ah. Da karagog kalemburna oge paling geus salare. Walon Ki Doger bari rikat nampanan duit da sieun dipesakan deui ku Andewi. Ketus Andewi anteng deui ngelapan pedang kilat mayana. Lah pira teu daang sabeting mah moal masalah. Bare toge apanan aki mah pernah teu dahar 3 poe 3 peuting dunungan. Wah, pira Ki? Aslina bareto basa aki keur kapiuhan 3 poe 3 peuting. Pan teu dahar sa wap-wap acan. Dasar kesabelan aki-aki teh. Andewi jemedut. Meureun hanas Daria didengekeun. Aduh, hambura dunungan, hambura. Da aki mah resep pisan banyol. Ulah dilebetkeun kana hatenya dunungan. Nya lah, terserah dinya wae. Nya pokona mah ulah kurang ngamaklum ka aki mah. Da kieu geuning pasipatan agi mah. Singket Andewi. Ke dunungan. Engke lamun urang geus nepi ka Panjalu. Cing kira-kirana dunungan rek nyarita kumaha eta ka Raden Surya soal batu giok teh. Apanan batuna oge geus eueuh di dunungan eta. Cek Ki Doger mimiti Daria dina obrolan. Sabar hesena. Nya tinggal balaka we saayana. Kari bejakeun. Lamun mah kalung giok teh aya anu ngiwat. Nya kitu nama gampang. Ngan leuheung basa mun Raden Surya percayaeun. Kumaha lamun engke teh Raden Surya nuduh nu lain-lain. Pajarkeun we batu giok teh dijual atawa digadekeun. Rek kumaha sia mun kitu dunungan. Yeuh, Raden Surya mah moal mungkin nuduh sajauh eta. Anu penting urang jujur sabalakana. Ulah aya anu didingding kelir sindang silokakeun. Mun urang jujur mah yakin moal aya masalah. Sagala oge kumaha papelakan urang. Melak cabe nya pasti jadi cabe. Melak bonteng nya pasti jadi bonteng. Teu kitu oge dunungan. Teu kitu kumaha emang kitu babasaan kolot. Teu kitu. Maksudna? Nya geuning melak sirit ngadon jadi budak teu jadi sirit deui. Kontan Andewi ngaburileng pedang kilat maya ditimang rada diabar. Duh. Ampun. Nah ngadon molotot kitu geuning dunungan. Eta pedang udah diabar kitu eta paur aing mah. Duh, ampun. Ki Doger gempeur nyaho galagat Andewi jika nu keur ngambek. Yeuh Ki, bisa teu lamun teu ngomong. Bisa teu mun ngomong ulah nepi ka sebeleun wae. Cik rada Daria atuh saeutik nyarita teh Ki. Apanan tadi teh dunungan anu ngamimitian ngabahas papelakan, bener teu? Geus lah. Sundal ngaringin oge.
nya hampura we atuh dunungan sakali deui hampuranya ari sugan teh. Geus gandeng mending jepe cek ulama jempe tibatan ngomong ka mana karep manya malak sirit jadi anak abe oge. Nya siap lah dunungan sakali deui hampuranya. Andewi geus teu hayangeun nembalan milih malengos ngelapan dari pedang kilat mayana. Jep atuh duanana jadi jarempe teh nu nyarita. Andewi terus anteng ngelapan pedang sedangkan Ki Doger anteng ngasur-ngasur deui sulu. Heuleut sabaraha lila curing Ki Doger jol curing hak bari tutunjuk kalebah nu poek. Dunungan itu aya naon itu tuh Gero Ki Doger kasiak ruas pedah ti lebah nu poek aya nu ngacuringkang ngadeuketan. Andewi malik kanu dituduhkeun ku Ki Doger. Awalna mah maehna oge ruas. Ngan barang geus sidik kanu ngajuringkang, sing horeng nu datang teh si Sarang Demit, sobat Dalit Laraspati nu jadi guruna. Red Andewi ngarek ka Ki Doger, nyampak geus ngagoler ka piuhan. Teu lila kalangkang anu ngajuringkang nu tayalian Sarang Demit geus anjog ka hareupeun Andewi. Bari langsung pok nyarita mangrupakeun bubuka pang Bagea. Bagea Andewi, Bagea. Kula datang Andewi. Cek si Sarang Demit. Sorana peura pangaruh tina gorowong lebah beheungna. Sarang Demit? Gero Andewi kanu datang. Nya ieu kaula. Kumaha cager ilaing bocah. Pangesto Ki Sarang? Nya syukur ari cager. Eta saha nu ngagoler ngajelepeng jiga layon. Cek Sarang Demit ngareret ka Ki Doger. Ieu mah Ki Doger sa Ki Sarang. Anjeunna sakadar hoyong babantos dina urusan abdi. Nya sok ngingintil ka abdi ka manawi abdi ngalengka. Oh gitu. Gening kalah hees. Kade eta sukuna bisikana durukan. Keun wae lah Ki Sarang. Mun sukuna kana durukan pasti hudang. Keke Ki Sarang. Ieu teh abdi asa rada kaget. Gening Ki Sarang nepangan abdi deui. Tanyaan Dewi. Dumeh yakin lamun Ki Sarang Demit ngadadak datang teh pasti aya hal nu penting tepikeun ka dirina. Kela samemeh kula ngajawab. Kula rek nanya heula ka ilaing bocah. Sabenerna ayeuna ilaing rek indit ka mana bocah? Ditanya kitu Andewi bingung ngajawab. Masalahna tugas utama anu kudu diheulakeun teh neang laratan Patirasan Siliwangi. Ari ayeuna manehna ngadon nuju ka Panjalu rek sasadu sungaleungitna permata batu giok. Ngadon ngahuleng. Rek ka mana sabenerna ieu teh bocah? Tanya si Sarang Demit deui. Antuk nama Andewi balaka. Mun manehna teh rek ka Panjalu heula. Alesanana oge dibejakeun. Rek sasadu cenah ka Raden Suryadinata soal batu giok aya nu ngiwat. Ngadenge batu giok leungit, si Sarang Demit kaget. Nah batu giok bisa aya nu ngiwat. Padahal geus pepeujeuh sarta diomat-omat supaya kalung giok ditinggal Laraspati bener-bener dipusti-pusti jeung dijaga. Ieu ngadon leungit. Atuh Andewi ngarumasakeun diri salah. Rumah sabalanga. Manehna langsung sasadu ka Ki Sarang Demit. Hampura Ki Sarang. Rumasa kula teh balanga. Tapi kula janji bakal sagancangna deui ngarebut eta kalung giok di si Dewi Cempaka.
Aduh, riweuh atuh ari kieu carana mah bocah. Nya, matakan abdi bade kapanjal heula oge. Ieu teh bade ngawartosan soal batu giok anu ical ka Raden Suryadinata. Gitu. Mata basa kamari kukula diomat-omat jaga kalunggil. Eta barang pasti jadi rebutan para jago. Balanga saeutik pan kabuktian jika kieu ngereles leungit eta batu giok anu ngiwat. Nya Kisarang, sakali deui hampura kula rumah sabalanga. Nya geus lah. Rek dikumaha deui ari geus kieu mah. Wayahna teangan heula eta batu giok sameme ilaing indit kapatilasan bocah. Nya, muhun mangga Kisarang Demit. Sabenerna mah kieu Andewi. Kula nyusul ngahaja datang nepungan ilaing teh. Sabab aya hal penting anu kudu ditepikeun ka ilaing. Aya hal penting? Soal naon Kisarang? Tanyaan Dewi. Soal ditinggal Nyi Konde, guruna guru ilaing, nyatana guruna Laraspati. Ditinggal Nyi Konde nyaeta hiji kitab anu ditulis dina daun lontar. Eusina mangrupakeun papatan ajian Tunggul Batara. Ieu ajian teh mangrupakeun elmu tutunggusanana Nyi Konde. Ajian Tunggul Batara? Tanyaan Dewi dumeh kakarak ngadengi kana ngaran eta ajian. Nya, ajian Tunggul Batara. Ieu ajian mangrupakeun anjian pamungkas Nyi Konde. Tah maksud kedatangan kula ka dieu nyusul-nyusul ilaing bocah. Nyaeta kula terek mikeun ieu kitab daun lontar anu eusina ajian Tunggul Batara ka ilaing teh bocah. Ceuk Sarang Demit kituna teh bari musiwal ngaluarkeun kitab anu dijieun tina daun lontar. Laju eta kitab teh dibikeun sakedapan kitab anu mangrupa lambaran-lambaran daun lontar ditengetan, ditilikan, diperhatikeun ku Andewi. Kitab nama teu kandel, ukur sabaraha lambar daun lontar. Satiap lambarna pinuh ku tulisan aksara Jawa kuno. Untung Andewi saeutikna pernah ngarti kana ilmu tata bahasa jeung aksara. Boh aksara Sangsakerta atawa aksara Palawa, aksara Sunda kuno, nya kitu oge aksara Jawa kuno. Manehna lumayan apal sabab pernah diajar nalika keur hirup di karaton salaku panglima perangna Ratu Durgalarang. Jadi ieu kitab teh eusina ilmu pamungkasna Nyi Lawu. Tanyaan Dewi bari tetep merhatikeun setiap lambaran lontar. Nya, eta kitab teh eusina papatan ajian Tunggul Batara. Hiji ajian anu paling kuat di tatarewetan ti zaman ka zaman. Eta ilmu oge jadi soko guruna Bani Jawi. Rek ilmu naon wae, ilmu anu aya di sakuliah tatarewetan. Moal aya hiji oge nu mampu mapakan kana eta ajian. Sabab eta ilmu mangrupakeun jadi soko guru kasaktian di wetan. Salian gitu oge, eta ilmu ngajadikeun sabagian paku bumina tatarwetan. Numutkeun sabagian kepercayaan urang Jawa.
Di tatar wetan kudu aya saurang nu ngawasa kana ajian Tunggul Batara. Setiap zaman kudu aya nu nyangging eta ilmu. Cenah eta teh mangrupakeun syarat mutlak kepercayaan urang wetan. Nepi ka kituna kitu ieu ajian. Selang Andewi kataji kana guaran sarang Demit. Nya, lamun dipikir-pikir mah teu kaharti. Nah di tatar wetan kudu make syarat aya saurang nu nyangking aji Tunggul Batara. Tapi ari geus jadi kepercayaan turun tumurun mah kumaha deui hese dileungitkeunana. Terus naon hubunganana ieu kitab bet dipasrahkeun ka abdi Ki Sarang Demit? Tanyaan Dewi. Sabab di tatar wetan kiwari geus eueuh anu nyangking eta ilmu. Nyi Lawu atawa Nyi Konde Gunung Lawu salaku pawaris panungtung nu aya kadieuna mah can aya deui eueuh nu nuluykeun anu ngagem eta ajian. Oh, jadi maksudna ilmu Tunggul Batara teh bade diwariskeun ka abdi kitu manawi Ki Sarang Demit? Nya, kitu pisan. Kitu oge mun ilaing bocah daek nyumponan syaratna. Syarat? Syarat naon Ki Sarang Demit? Nya, pikeun nyungsi eta ilmu aya syaratna. Naon syaratna Ki? Syaratna sabenerna mah henteu berat-berat teuing. Henteu mahiwal deui. Henteu ngarumpak kana kahadean. Teu ngarugikeun ka balarea. Mata kunaon Laraspati jeung Lasmini teu pernah diwaris ilmu Tunggul Batara. Sabab maranehna embung nohonan syarat tina eta ajian. Coba lamun harita si Dewi Pedang Laraspati daek diwaris ajian Tunggul Batara, yakin manehna moal binasa dina leungeunna si Jalasetra. Ngalawan si Jalasetra ngandelkeun pedang kilat maya moal bakal bisa. Jurus pedang bayangan Sukmana apanan musnah nalika tutas tarung jeung si Dewa Pedang Jalakumpai. Sok sanajan Laraspati unggul nyang hareupan si Dewa Pedang Jalakumpai, tapi ilmu pedang bayangan Sukma Guru ilaing teh musnah. Jadi nalika adu hareupan tarung jeung Ki Jalasetra, Guru ilaing jeung salakina timbang ngandelkeun jurus pedang kilat maya, mata wajar nepi ka tiwas. Kitu tah Andewi. Ke. Memangna ajian Tunggul Batara ieu bisa nandingan kitu kana jatuh krawarontekna si Jalasetra? Tanyaan Dewi. Nya pasti bisa. Anu can pernah ditaklukeun ku si Jalasetra di tatar Sunda nyaeta Prabu Siliwangi. Lamun di tatar wetan anu can bisa ditaklukkeun ku si Jalasetra nyaeta Nyi Konde. Dua jalma eta Prabu Siliwangi anu ngageugeuh Pasundan, Nyi Konde nu ngageugeuh tatar wetan can pernah ditaklukeun ku sawae oge. Ditambah Nyi Konde jeung Prabu Siliwangi teh pansosobatan beuki tambah kuat eta dua jalma teh. Oh gitu. Asa kurang ngarti abdi mah. Kumaha eta teh jujutanana? Ngarah karti. Ayeuna kukula diguar saeutik. Sok regepkeun ku hidup bocah. Sagala rupa hal nu aya di alam dunya ieu pasti aya sumberna atawa aya intina.
Hyang Widi nyiptakeun hiji perkara teh nyieun sumberna heula. Tina sumberna eta kakarak dijieun anu lain-lainna. Oh gitu. Teras Cicing ulah waka motong sia teh. Mere rokok ge hanteu cicing. oh mohon mangga lajengkeun Ki. Jalma henteu jlig aya kitu wae. Pasti sumberna ti indung jeung bapa. Nini Aki terus ka dituna. Kakacoan moal aya kitu wae pasti aya sumberna. Seuneu di dunia oge sabenerna mah lain diciptakeun di dunia. Tapi nyokot tina sumberna langsung. Alam jagat raya oge henteu diciptakeun kitu wae. Tapi menang nyerep tina sumberna nyaeta Sang Hyang Cahyaning sejagat. Anu sok disebut ku urang tengah mah Nur Muhammadiyah. Katang tuan takdirna oge teu langsung kitu wae. Tapi dicatet dina tunggul terahing semesta. Anu ceuk bahasa kitab langit nama disebut Lauh Mahfuz. Teras Lain teras deuleu dewek capek. Bari ieu waktuna geuning geus nyedak. Olo waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.